matak merenung urang teh ka. Ulah loba ting campur gaulan teu manfaat malah mending sorangan we tapakur. Tak cek kamari aya kholwat teh sanggeus ujlah teh eta ngarah lepas tapakurna kan. Kapan ari iman mah kumaha eling. Eta hate maneh keur mikiran reungit. Ieu teh moncongna eta reungit teh teu kaciri teu kuasa selang, tapi darah aing asup kana reungit. Asa mulai nu bisaeun insinyur ge nya nu kitu ya. Profesor nya nu kitu selang leutik kitu bisaeun mah kira-kira. Allah ieu teh nu ngadamel. Jadi asar apal Allah. Ta eta lamun napakuran reungit imanna sagede reungit. Aya ulah. Atuh gedekeun dunya ieu teh diatur ku Allah kabeh. Gede iman urang. Bener. Matak bahasa nu ringkes mah pangikeun Allah dina saban-saban tagoyurna alam. Jadi hate kudu selalu makrifat ka Allah dina sakur-sakur tagoyur alam. Cik tanyakeun kana hate akang, aya makhluk nu teu tagoyur? Allah nu teu tagoyur. Lamun aya makhluk teu tagoyur atuh jiga Allah makhluknya. Lain nyalira Allah teh da aya nu boga sifat salian Allah boga sifat seperti sifat Allah. Atuh mau masalah kitu malin mukhalafah. Tak gitu kan. Itu kunaon ngaji tarehe. Ruas kan. Nya balas rumah sareuas mah alus. Balas rumah aduh.